Anjeun
Putus sendiri dan
harita wanci sarepna hawar-hawar aya sora semunu ngahudang rasa ngalilirkeun di pikiran hati kacidak nalangsa cimata ibunan kamu naonu geus karandapan nunggu diri kasamarang imun sarepna nitenan kapeuring hati ngantengan perasaan keur mandang tunggara batin kasiksa nalangsa kaya kendata leungiteun udagan duka ka mana leosa ibun sarepna nitenan kapeuring hati ngantengan perasaan keur mandang tunggara batin kasiksa nalangsa kaya kendata leungiteun udagan duka ka mana leosa harita wanci sarepna hawar-hawar aya sora semunu ngahudang rasa ngalilirkeun di pikiran hati kacidak nalangsa cimata ngibunan kamu naonu geus karandapan nunggu diri kasamarang ibun sarepna nitenan kapeuring hati ngantengan perasaan keur mandang tunggara batin
Tapi dangdung
aya ringkang can kasurat diri kapidang di pataran ku ciptaan lingkungan kaheman mungkinnya nyorang kebacaan sumerahna iya diri ku marima damai cinta najan diri kudu najangan tunggarang najan ukur saliwatan najan ukur sangkedapan abdi pasah warobah pamadegan sumerahna iya diri kudu takdir tiang widi najan diri kudu najangan kanyari najan ukur saliwatan najan ukur sangkedapan abdi nampi wajadi gering hati sanajan dan sajorela amo tibeuna sanajan dan saliwatan abdi mah ikhlas. Kebayang bae rupa manehna kebayang bae rerek manehna najan loba anu ngaromongkeun pacar cenah nanaonan hate asa beuki panasagaran hayang geura babaeung kebayang bae rupa manehna kebayang bae rerek manehna sok sanajan loba anu nyingsieuna mangsa bodoh kuring mah teu hayang nyaho hate leutik moal bisa dibobogoh mangsa bodoh kita mah teu hayang nyaho anu penting jeung kuring bisa ngajodoh mangsa bodoh kuring mah teu hayang nyaho sabab hate teu bisa dibobogoh mangsa bodoh eta mah teu hayang nyaho sugan pareung jeung kuring bisa ngajodoh. Kebayang bae rupa manehna kebayang bae rerek manehna najan loba anu